Neuk nginum horeng galon jeung ceretna ngentrong. Jadi caritananya barudak naher cai saminggu sakali horeng kuari mah dak heuh kabeakan cai. Untungna bae ieu cai keur herang ja biasana mamun hujan mah caina dak kiruhnya. Ja caina aya cai ti sawahan sagala. Lanjutnya barudak pertama-tama mah ye nya niup seuneu heula daknya ja ai kana kompor mah atuh bangka dak japan kudu loba ieu naheuran caina. Jeung untungna bae nya stok culuh dak atuh heuh sakieu mah pan kuloba bae laju ngeunaheun pan tuh tinggal niup seuneu gududud beb. Jeung deui caritananya barudak ieu nu ngeusian cai sok kana aqua mun henteu kana ceretnya anak aing laju mah aing teu nyaho lamun horengna aqua eta geus beak stok caina. Tah teu keubel deui cai geus ngagolak-golak daknya heuh ulah poho dak ieu ngeusian termos heula soalna salakina pandaknya sok ngopi biasana mah sok kana kompor bae jeung ngopi mah ieu mah sakalian naheur pan nya atuh dak dieusian ieu termos. Tah termos geus anggeus geus pinuhnya dak ieu lanjut teh kana ceret atuh japan kudu keur kieu mah dak sagala ge dieusian. Komona galon mah pan nya heuh stokna dak ngeunaheun jasa awet teh. Sabenerna mah bisa budaknya ieu meuli cai ngan cik aing mah ngeunah keneh beunang naheur puas teh rarasaan ngeunah caina ge lain deui.